Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring Shirley, Sama simkuring Fatielsa, dina program Kondus. Kocak News. Dina waktos ieu simkuring bade nepikeun beja-beja anu paling aktual jeung faktual. Dina tanggal 35 Januari 2024, lumangsung dibegal di Jalan Tampomas anu ngabalurkeun korban tatu dina beungeutna. Korban Bapak Said disangka aya di perjalanan ke kantorna. Anjeunna labuh sareng dibegal. Hanjakal nepi ka ayeuna palakuna can kapanggih. Pamirsa, urang ngahaturkeun cuplikan CCTV di sabudeureun adegan anu ngarekam motif palaku sareng kalakuan anu dilakukeun ku palaku ka korban. Diduga palaku nggunakeun kaleci kanggo alat pikeun ngalaksanakeun pambegalan. Mohon pamirsa, urang parantos nyambung sareng reporter urang Cayara di TKP. Baik pamirsa, sareng abdi Cayara tos dongkap di tempat kejadian pembegalan di Jalan Tampomas. Di sebelah abdi tos aya korban ti pembegalan kamari. Assalamualaikum, sareng Bapak Muklis. Waalaikumsalam, mohon Abi Muklis. Mohon Bapak, ai Bapak teh bade ka mana saat acan dibegal teh? Abi teh balik kerja tapi dah labuh di dieu. Mohon, ai itu teh kumaha Bapak bisa labuh? Nah, tadi teh nya Abi teh kan bade berangkatnya tidinya teh. Di Jalan Tampomas, mohon bade ka dieu jalan. Pas di dieu teh geura aya kalereng saur Abi teh. Nah, tos Abi teh jalan. Di dinya teh Abi teh labuh aya kalereng. Saat eta teh da Abi teh labuh ke dieu teh. Abi teh kalau ka dibegal atuh. Nah, mohon. Sakit wae Bapak, hatur nuhun tos diwawancara ku abdi sing tabahnya jeung enggal damangnya. Hatur nuhun. Ya. Sakit wae interview abdi sareng korban. Abdi pasikeun deui ka studio. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa dijugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun, hatur nuhun, sampurasun. Meser naon nya? Ieu urang injek teh kotok. Teh kotok. Teh kotok. Oh, teh kotok. Sampurasun pemirsa, kepanggih nami abdi Larasati anu bade maturan anjeun di acara Kocaknya Sayuna. Pemirsa, kalawayan kaayaan cuaca Sumber anu cerah, urang minangka pari pajajanan di sore ieu bade kabebat salawan sagala rupa kuliner ujian pengecil. Maka tieta, urang bade pindah ka Dewi anu aya di lembur kecil. Sampurasun sadayana, sareng abdi Dewi Fitriani Gurmanini bade ngareview makanan nu aya di lengkong kecil. Hai sadayana. Pemirsa, abdi tos meser opat jajanan di lengkong kecil. Yuk, orang cobian.
Nah, sadayana ayeuna abdi bade nge-review makanan anu geus dipeset di mangkok kecil. Itu yang ngaranna krepes. Itu isinya aya coklat. Mana? Teksturnya teh crispy pisan. Coklatnya juga kerasa pisan. Nah selanjutnya kayak jalakotek. Ini teh perpaduan antara jalakotek di Makassar sareng cireng. Ya. Nah, isinya teh ayam warna garing. Ini teh level 2, tapi te pedas pisan. Nah, selanjutnya ya basreng. Luarnya teh garing, tapi dalamnya teh lembut gitu. Nah, selanjutnya ya Thai tea. Itu teh setengah salah air minum. Sebenarnya rasanya teh manis, segar, dingin gitu. Terus iya boba